Teh. Kemana? Ya, naon? Ang nelpon eueuh. Eueuh kitu kumaha? Aya naon kitu besok rareuwas aya maneh teh. Lain teh, apaan ang teh mogok. Uing ditanya nyokot duit ke teteh 200. Nah bener wan. Nah ang mau nelpon ka dieu mah. Kenapa tuh sakedeung tungguan heula. Di mana tuh karunya ka adanya bikeun? Oh tuh. Kade bikeun mari sing mana tadi salib ke tadi pake ngade. Moal aing atuh dibeledik meureun ku si Mas Nur lah. Bikeun nya kade poho. Siap. Heeh. Leuleus euy. Pan. Nyi. Nyi. Pan. Cina geus balik pan minta si Wawan aka dieu. Si Wawan. Minta duit 200 cenah gua ikut bensin cenah. Deker bensin aing atuh moal motor pan lu jeung angmuna mobil. Nah bener barang mesti bikin kasih Wawan duit 200.000. Kumaha tuh ajaran telepon geura. Mesti bawa 200 bieu pisan ka karamulang. Aing masih repan pada mau nelpon heula ka urang. 200.000 kitu. Si Wawan mau jauh pakai depo si Gardewan mah. Apes dasar aing ieu mah. 17 Agustus teh euy. Ya, karuhaning aing bingung, eueuh duit. Ya, gambar video apa sih? Gesang. Ya, ciir deui. Kendaraan itu, euy. Kendaraan ponahan itu, euy. Antorkeun ah. Euy. Nah, kendaraan mang di dia? Keur ieu Pak RT biasa keur nongkrong ya dengan mikiran inspirasi untuk apa mencairkan suasana dengan uang gitu teh. Supaya masa depan kita ada kecerahan. Tangke tanggal 18 Agustus kade pohon nempo dangdutnya. Oh, siap atuh Pak RT. Nya, tos Oke. kitu nya. Abi bade ka ditu heula. Oh, nuhun Pak RT. Assalamualaikum. Ya, teh waalaikumsalam. Yo, aya dangdut mah geus moal di mana-mana deui tadi si RT ngabejaan teh. Oh di lana di area CCD. Parkiran duiteun. Tanggal 18 Agustus. Hitung hari ayeuna. Heeh, gedeng deui anjir. 14 poe deui. Aing mau megang di lupak saha? Si Mat Sidik, Ajeng. sahanya. Si Sidik kepukuh aing apal mah. Ya, geus mah cocok we ieu teh. Jadi uang bayar ke lebih heula jadi parkiran ku urang ngekalan. Sip. Ayo ah, laporan heula. Udah si Batri Eso anjir. Yo. Saget. Cager. Kemana wae euy? Biasa we aya. Dari alus tempang aing. Jadi kieu pokok namanya engke tanggal 18 Agustus ieu pokok nama ulah-ulah di kamana-mana ku urang lahan ieu Dipake naon? ih pokoknya engke 18 Agustus kurang dipanjar duit tah pokok nama ieu jang beas 2 kintalin mah lumayan ente duaan ih wah mana nomor dana nu saha Sok. Si Sidik kan mana dik? Sok mana sok? nomor dana akeun oke siap Sok. tah kurang dikirim 1 juta heuh Pamanjar eta teh Wan. Lang geus kabeh. Kabeh, tah. Geus jadi pokoknya tanggal 18 Agustus mah antum mah duaan eueuh di dieu heuh. Ya mau kana awut we maneh duaan mah nya. Gampang. Ya sok. Oke siap. Gampang geus aya duit kieu mah urusan cair. Siap. Gue nya. Pokoknya Ayo, siap. siap. Yuk. Yuk. Kada ya mana ya? Aman ieu duit geus dina dana Aman. Saya enan bebeja we nya. Oke siap. Bye ha. Ayo. Ya, coba bilang eta kurang karu pada duit. apal meureun ieu teh disangkana wilayah aing teh ieu teh. Pokona nama aing mah tong loba omong aya bagi dua ieu dana geus aya dina urang. Ya, aman bisa ada tempo. Ayo. Pas tanggal 18. Tanggal 18 ya. Bener panggung-panggung acan. Tadi nak di dia bener ya tapi. Ih, pan si RT pan kamari ngobrol gitu. Heeh nya. Aduh, Cara panggung-panggung nanti cara panggung-panggung acan. karun aku mah. Apa di mana tak? Acan meureun ketungan sok ieu. Udah kuat. Biasana si RT wan ciki suka dia ya. Heeh, lamun teu nu masang panggung oge ke ka dieu. Heeh pasti. Ya, kendaraan duaan wae di dia. Teh, kumaha geus tanggal 18 nya dangdut can aya wae. Heuh, pan tanggal 18. Oh, aing cerita tadi ka dia, aing kenempuan. Oh, panggung Oh, aku sugan mah. aya panggung aya eueuh. Oh, banyak. Oh, Bener dangdut mah tanggal 18. Oh, mana ieu? Can aya panggung-panggung acan di jam sakieu. Ti isuk jedur ke sore jeder urang mungguan teh. Bener dangdut mah tanggal 18. Kan oke penting dina TV. Urang ditelak ditu nya.
Aing duit 1 juta. Aduh, aing sudah aing gitu dia. Aing godak nutes goblok. Jangan lah, yang pusing aing karaoke. Bener aing di hanas aing geus disewa itu parkiran geus pasti 2 juta setengah mentah eta. Menonton dangdut. Aduh, aing goblok. RT, sia. Silakan Rik, telepon kunci, Rik. Telepon kunci. Kunci naon, Mang Wawan? Tah, kunci ieu pan urang mah yang kita tah. Tapi kunci ieu teh ku pamajikan. Kuncina leungit. Ai. Ya, Wan. Pas kawan saya teh yang nyanu anjing. Berarti wae ge anjing saya teh digembok anjing. Nyanu kumaha sia leuwih pinter kena pamajikan sia. Kok sia teh? Sia yang anak. Di mana Mang Wawan? Di mana? Aing tekahan, tenang dirasa, tenang tadi segala pemajikan. Kawan, itu orang mau kunci iya ya nanangnya. Dia buka ieu kayak dia kuncina. Dia. Ya Mang Wan, aya atis kunci diberes kurang. Sok dia kan kayak dia kan. Kumpul aing ah. Sia. Kiola. Kehet. Sia murid nu dirasa ya dia kan hayang kieu aing teu kuat. Mang Wan. Dia kan kehet bawa. Nu dirasa si murid ku aing hayang kieu.